Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Ramaga Sedena. Alhamdulillah tepang dinya Kang Adan. Kumaha sarehat mugia cing aya di nukayan sehat. Nah ayeuna Kang Adan teh Kang Ariel nuju ninggal kebon. Karasan kamar teh informasi ya acak-acak ku bedul cenah. Ayeuna urang tinggal. Mudah-mudahan mah cih untuk ruksak tingnya. Sebelah dia ya kebona. Nah, akhirnya cobanya Kang Ariel. Kurang iyalah nyirung ini mah. Sok coba Ariel, eta aya teu. Gana tuh. Doyaan. Euy. Sugan belah di Ariel ya ayaan ya. Ini gede. Nah. Iya gitu. Nah. Boleh deh. Oke sampe. Wah, iya mah kacau we melak bolet. Di rambutnya kalah sampo ya. Sampe ieu mah tuh. Well, lumayan aja lah. Dengan ini ya. Kacau euy. Tuh gagal Ariel euy. Bolet mah euy. Waduh. Naonnya? Tah, iya ya naon ya daun naon ya? Tangkalan ya. Somrang itu. Wah, Ariel. Silah, ngalawe hiji mah teh iyalah cobaan. Iya. Mana cek nih? Ieu teh. Tah, eta bener. Sok ngalah hiji mah. Bisa teu? Bisa nu banghanap naon? Bisa teu? Nya, emang gitu. Nah, mantap. Terus ya. Ya lah, iyalah. Nah, sahabat tadi teh yang tapak bedul nanti ayahnya. Jadi karena orang selapar ya. Jadi tadi ngabutilah sampo. Orang olah. Tuh, lumayan sampurna. Terkadag. Kumaha. Nah, alhamdulillah sahabat Ramaga Sadayana tadi orang ninggal kebon. Ya milarian urut bagong tete ayahnya. Jadi ku sabab lapar tete ngarabutilah sampe weh urang olah nyeril. Tete urang nyobaan eksperimen rujak sampe lajeng ieu aya comrang. Biasana kan di sok dianggo kanggo rujak bebek. Ayeuna urang cobianya sebelum nyobian ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma amin. Mana kita pesa tadi? Nah, enak orang nyobaan heula ieu sampe tuh ieu sambalna tos ieu nya tos ngadamel. Tuh. Mantap. Kang Ariel. Sing bismillah soknya Kang Ariel. Nah, biasa nama di kulub atau digoreng sampai teh nama nyobaan di rujak. Lamun yerkeun heula. Real. Can gacan geus mere deui euy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gas euy. Oh. Wah benar ya mah, masya Allah. Ya mah benar ya. Kakaran ngeunah ya mah ngeunah. 11-12 jeung Hui bolen. Nya. Sensasina teh kumaha nya? Komo ieu pan sagar karek menang alanya. Lah pokokna mah it's good deh.
Oh jika bisa lah. Oh ya iya olahan selain digoreng jong dikulub bisa dijadikan rujak. Ngeunah ya. Sambil menikmati pemandangan. Samalah ya Dun. Mantap. Baheula lama ya teh sampai atas teh saya kanggo suara mun MTQ nyanyi kudu ieu memang ngamam sampai atas tapi duka bener duka henteu kira-kira saya pemirsa bener teu lamun ngamam sampai atas bakal membaguskan suara pertimang ngeunah lah Kang Adan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten we nya yuk sampean kaluhur karena halirin tuh bisa diuk ya. Mantap ah. Dok. Biasanya ya itu sok dianggo rujak babak dijadikan jamu cai jamu batu jamu air karena orang cobaan yuk saya pernah nyobaan tuh comerang can banyak penasaran ya tanu dia mati umbut iya nanya sudah nawe emang cobaan yuk walaupun cedana gitu sengit comerang. Kemarin Masya Allah tuh ayah mozzarellaan panas hanut ya kumanya Bismillahirrahmanirrahim kusengitna nyerang sengit pisannya dijikan juga nanya sampai nyerang kusengitna tapi mantap good. Aduh comerang mantap jika yang eta asa jambu ya rujak babak dia babakna ya mah dino ya mulut ya mantap ya halo rama orang kampung mah kadaharan kieu we nya orang mah iya mah moal iya merenang moal menyebabkan penyakit nu aneh-aneh juga paling muncrat. Benar nggak nah iya nya jeung comerang dijikeun digarasa teh karena wajib dicoba alhamdulillah di dia mah tangkal comerang teh masih kena seueur nya meskipun nu batur oge gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pakai comerang. Nah gagal pas kemari mah. Benar ya mah. Benar kan? Lah matak deui ieu nih mah. Ieu na ku seungitna nya. Sing pesek lah. Ieu na oge sami. Eta oge. Tongkeun. Sok ya. Anu hipuna enak. Paingannya. Tajigana ya untuk menghilangkan bau mulut bagus ya. Soalnya seungit. Seungit mah. Tapi Alhamdulillah. abi mah asa nyarang tapi nya pas dina letah mah mantap. Mantap pemirsa. It's good amazing bukan ieu mah.
Comerangnya jika yang iya hui kampung. Masalah ini. Aku rupuk. Ini jelasan. Nah, ya. Kerupuk nak. Kerupuk Mak Idun. Nah, sana. Nah, kalau nama pemirsa sadayana atur nuhun pas nonton videonya tong hilap selalu dukung channel Ramagara cara like, komen, serang subscribe anu tekan subscribe. Karena nanti kan video-video selanjutnya kita akan eksperimen apa lagi. Tas anu request kamar teh ganyol cenah terus naon upcis gitu. Kumai upcis upcis ya alah hiris aya laguna daun hiris. Oh, hiris teh. Aya etana kacang hiris tapi anu mah tos jarang jika kudu milarian heula lah. Pokokna mah urang nyari dia nu ekstrim real oke malah urang nyobaan mah eksperimen. Lamun gagal tong diturutan tapi lamun berhasil mah nggak turutan. Oke sakitu nu kapiatur urang eta heula menikmati heula ya namanya. Atur nuhun nya. Kada pamit sang Kang Ariel. Rampes. Cag. Sebenarnya mah